ka mana atuh aing mah kolot barang gawe teh bantuan kalah ngablu kayu. Mak, kumaha geus datang acan baju teh? Heeh tungguan heula sabar, kudu deui ge jebur. Sok bantuan heula mah ya ngantongan heula ieu ye. Campur. Ah, sok lebih bade ningalikeun, teu bisa. Hi, segala teh cukup teu bisa wae. Sok diajar atuh moal bisa-bisa itu diajar mah. Tah kieu ye. Tah. Ieu, tah, ieu jero deui. Sok, yeuh diajar. Ah, si emak mah. Awas ya mun ngacaprak, mak teu bisa dah tuh. Gas ah. Ngejar-ngejar gitu barang gawe teh. Tuh dek bisa-bisa. Rek iraha tuh bisa geus gede. Ah, teuing teu apal bisa nama pokona mah mah yang baju bedug heula. Sabar, sekali lagi kudu gede kasabaran. Jalma mah geura sakedeung dijebut tukang paket. Punten, Mak, ya abi katitipan paket ya tukang paket. Riba ka dieu hese bisa labuh, nitip we cenah ya. Ah, geuning. Paket mama. Tah geuning eta datang. Sok geura buka ulah ngambek wae. Oh iya, dibuka tuh. Naon mah mesen teh baju budak kemahin naon ieu mah. Astagfirullahaladzim. Pahili meureun. Nah nya, da asa baju eneh baju dewasa. Ah, teuing geus teu hayang apal kudu bali deui mana geus neng mama balik-balik. Ka dieu heula hei. Ah, embung. Nah geuning ka indung teh kitu. Kos bijil tina bolah batu wae maneh teh. Bisa. Baru dah kitu. Sae rek naon eta teh rek naon? Pisan kakolotan we ek dahar. Lasok suudon urang marek marah bahayam. Tadi para ti sukarunya. Suudon tuh man ka batur teh. Ih, lain suudon, nya we kieu nyuk sangu atuh ye. Hayang mah kuhuut parabna, nya ku sangu kitu atuh. Marah bahaya mah bebas rek ku sangu rek kuhuut ge. Hayam-hayam urang, sangu-sangu urang. Nah, jadi masalah. Heueuh atuh, bisi urang mah bisi arek buka eta mah. Geus ganeng-ganeng. Udang pisan sia teh. Aduh ini tah. Anjir ngomong kitu, urang mah ngelingan atuh. Ngambek-ngambekan kitu. Sae ek marap hayam, marap sungut meureun. Geus ganeng-ganeng sia teh. Ini ibur-ibur teuing. Urang lapar. Ai hayam mah geus nurutang. Heueuh tuh mah, urang hayang, geus atuh ieu jeung urang mah nyokot we deui. Ari sia. Bina-bina teuing. Gatuh lah. Lapar atuh kuring.